tah darengekeun koplok ku saraya nya. Ieu keur rame masalah wasit, masalah wasit Persib nya di Bandung. Aing mah yang seuri anjing tah. Eta meureun wasit teh meunang milih nya, tak anu milih teh saha? Cik aing mah hayang nyaho saha anu milih wasit. Pan lumuh geus teu bener wasit kitu teh, kunaon dipake? Da araraneh nya eta karek nguruskeun wasit. Nya bener teu? Jelema masa kitu karek nguruskeun wasit ge geus lalieur tah. Komo lamun kawas Padedi Mulyadi nguruskeun masyarakat. Jigana teh teu burung amuradul eta. Hayang seuri aing mah eta masalah wasit pan lumuh wasit teh. Geus loba salahna nya. Cek aing ge atuh da salah eta teh wasit ngadu bagong dipake. Wasit main bola. Atuh ti mana benerna? Asia mah tuh ku kararoplok hirupna. Ku tara ngopi. Eta anu milih wasit saha? Tara ngopi ari sia. Ngopi heula goblok cek aing ge. Ameh ningali naonnya calon wasit teh calon calon penganten. Heuh. Amun neangan wasit teh anu bener atuh. Lamun eta salah wasit piceun goblok sia teh ulah dipiara. Da ai masalah menang jeung elehna mah masalah permainan mah da eta mah wajar-wajar we nya. Eleh menang ge. Tapi lamun aya kacurangan henteu wajar anjing. Henteu wajar goblok. Sia anu kararoplok tah. Gitu cek aing nanaon ge kudu tararega sirup mah. Hade-hade. Wasit tukang ngadu domba ulah dipake. Sakitu bae aing mah di pusat. Oh, perbatasan eta Bandung Sumedang aing mah. Dengekeun ku si anjing aing seuri kadang-kadang.